Usurkeun magfirah eta pangampuran khusus kasih kuring. Mudah-mudahan ngalangungan sadayana hapunten Allah ngalungsurkeun nyaeta magfirah ka urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaula muda, kaula mudi, simkuring dina saat anu ayeuna nyaeta bade ngebahas anu sana salah kadarna nyaeta ngebahas nafsu mutmainnah. Kamargi anu parantos kalangkung kamari-kamari nyaeta ngebahas dina masalah nafsu teh aya nafsu imarah, aya nafsu lawamah, aya nafsu mulhimah, aya nafsu ayeuna nyaeta nafsu mutmainnah. Taeta sadaya anu parantos kalangkung tos dibahas anu sana salah kadarna. Nu ayeuna oge insyaallah dibahas mah dibahas ngan mugi-mugi ieu bahasa kahartos. Naon margina sabab urang mah bunjeun-bunjeun nyaeta seueur-seueur sakedik oge dina pamaosana urang mah kalimatna dina bahasana urang geuring mah barho. Barho. Ibu aya tanya barho teh bubar poho gitu orang. Da urang mah urang tolabul ilmi anu sekolot mah nyaeta seperti urang ngukir di naon nulis dina cai. Lamun urang nulis dina cai nyaeta teu aya hampir tapak-tapakna acan. Seperti urang mah nyaeta daun talir, naon daun tales nyaeta nibang eta hujan kena daun tales. Urang seperti itu anu sekolot. Beda ayeuna jeung urang alih teh sebagian keterangan lamun urang alih urang tolabul ilmi nyaeta kaya ngukir dina batu kitu. Nepi ka iraha oge kadang-kadang nyaeta sok ingat wae kitu lamun artina urang mudawamah. Da kadang-kadang teu sakedik lamun jalmi urang kali nyaeta geus apal henteu diapalkeun nyaeta kadang-kadang sok kageunaan ku khilaf. Naon margina sabab urang mah geus dibatas ku hadis Rasul al insanu ma'alul khata wa nisyan. Manusia mah sok kageunaan ku kalepatan. Bila mana jalmi lepat nyaeta buru-buru nyaeta urang istighfar. Lamun urang kageunaan lepat nyaeta lepat jeung manusia buru-buru kudu nyaeutkeun pangampura artina menta pangampura ku kalepatan eta anu tos dilaksanakeun ku urang. Kumaha teu lamun urang geus nyohokeun pangampura teu dihampura balikeun eta mah nyaeta urang dintanti nyuhunkeun ka Gusti Allah nyaeta pangampura. Da urang syariat geus menta pangampura jeung papada manusia lamun geus teh mah ngajalankeun kalepatan buru-buru we nyuhunkeun pangampura. Da urang mah sok kageunaan nyaeta ku kalepatan, sok kageunaan nyaeta ku migawe dosa atanapi maksiat terhadap nyaeta sasama manusia. Mana dosa teh jeung sasama ima ngelangkungan pate kadar, dua ima ngelangkungan nyaeta lisan, dua ima ngelangkungan pada melang. Etika bisi urang aya dina mana eta ketetega hate bisi urang edek dolim atawa hasud ka papada manusia. Tak kade eta teh cek sebagian keterangan lamun urang niat kana kaawonan hasud atawa dolim ka papada manusia dosa-dosa eta teh. Bahkan dicaram ku Gusti Allah kade bisi dolim. Sabab jalma anu didolimah sok duana sok diijabah teu aya halalna. Tah kade urang bisi dolim ka papada manusia da eta teh hukumna dosa. Bahkan sakedik mah bedena rada saeutikna doraka jeung papada manusia kade. Bisi seperti kitu dina hate nekatkeun. Kumaha cenah eta nekatkeun urang dolim kepada manusia, nekatkeun urang hasud kepada manusia atau urang dina hate benci kepada manusia. Tah bila mana urang teu dilaksanakeun ditinggalkeun teu dipigawe diganjar tah
ku ninggalkeunana eta hasud dolim jeung dengki diganjar ku Gusti Allah dibere kalusan hiji kalusan. Nah cenah diganjar sabab eta niatna dengki niatna hasud niatna dolim henteu dilaksanakeun eta berarti jalma nyieun ka sae ninggalkeun eta kawonan kumaha cenah eta hasud dengki atau urang dolim dilaksanakeun ta eta dicatet ku malaikat saha atipnya eta hiji langsung dicatat henteu lamun aya hiji jalmi nyaeta nyieun kaawonan atawa ngalangkungan hasud atawa dengki atawa napi zalim kapapada manusia eta teh diberi jarak waktu 6 jam. Lamun eta cek malaikat raqib hei atip ulah waka dituliskeun sanajan eta jalma migawe zalim, sanajan eta jalma migawe dengki, sanajan eta jalma migawe hasud, ulah waka dituliskeun bilih manehanana buru-buru nyaeta taubat istighfar ka Gusti Allah bere jangka waktu 6 jam. Ku naonna sifat adilna Gusti Allah Rahman jeung Rahimna teu diburu-buru dicatatkeun dina masalah kaawonan nyaeta dibere waktu 6 jam. Urang mah kadang-kadang terus urang mah maksiat, kadang-kadang urang terus urang doraka terus urang dosa, urang terus nyaeta urang awon jeung papada manusia, kadang-kadang urang mah hilap karena istighfar aca. Sudah buru-buru urang eta nembe atawa siang tadi nyaeta urang parantos nyarioskeun di papada manusia. Artina urang hibah eta teh goreng jeung manusia teh. Awon seperti itu teh. Sudah ayeuna buru-buru istighfar, ada buru-buru urang sumping ka jalmi anu dicarioskeun osok kitu Bu. Osok kadang-kadang orang mah pagawean teu karasa geus dibiasakeun kitu nya. Kadang-kadang biasa urang ngobrol malingkung sigan heueuh mimitina mah halus. Nah ari tungtungna mah sok nyaritakeun batur osok kitu Bu osok kitu. Kadang-kadang di pagawean mimitina mah halus nyarioskeun teh. Hari tadi cenah hari sore cenah pangosan teu abi teh nyaeta aya halangan, hari seri masuk aya halangan kitu nya. Asal karat, asal aya halangan teu cenah nyaeta abi ge lain tohoyong cenah kitu bahasana teh. Abi teh aya kagok cenah encan masak kitu ndarkeun sok aya kagok. Biasa ngobrol urang mah alhamdulillah sok pangaosan, tapi si eta bacananya timimiti urang aya pangaosan asa kaciri cenah pangaosan kitu terus nama dari kageun Pak. Kok teu osok kitu tara? Ya, tak eta teh rasa. Eta teh dosa jeung saha jeung papada manu. Bila mana urang sok bereskeun kitu osok buru-buru eta pangapura sudah ieu dia ngobrol ari maneh mah ditingali ari urang mah ini tunggal malam Jumaah. Nah ari maneh daya hayang kitu. Tadi mah dicaritakeun ku urang di satu kali maneh hampura abdi geus urang teu geus caritakeun maneh osok kitu bieu. Hampura. Eta teh jeung manusia mah kudu kitu sadasina. Dan moal beres jeung Allah lamun teu beres jeung manusia. Beres jeung Allah jeung manusia atuh. Kadang-kadang urang mah osok dibiasakeun nyaritakeun eta teh kudu nama urang teh ditinggalkeun sabab eta nyaritakeun baturina kaawonan-na teu aya dirisna eta teh disebutkeun kaya-kaya urang dahar nyaeta bangke dulu sorangan. Kira-kira Bu pendosa. Mana saur Nabi al-insanu ma'alul khata. Manusia masuk kakeunaan ngambil mana urang kakeunaan buru-buru atuh urang teh kudu taubat istighfar ka Gusti Allah. Eta teh dosa naon ya teh dosa ngalangkungan lisan urang nyariosin
anu tadi kade urang hasud atau dengki atau zalim dina mana buru-buru istighfar. Lamun urang eta migawe kana eta dosa. Kumaha urang ngamal pagawean jeung papada manusia nyaeta urang contona pilih urang nenggel pilih urang ngepak atau urang beli naon kitu nyabok bae teh ku amal ku anggap foto urang kada pagawean anu teu pantes teu wajar kade eta teh bisi kitu jeung papada manusia sedengkeun ada jeung papada manusia mah kudu hablum minanas teh kudu sae hubungan jeung manusia. Komo ayeuna dibeunkeut lain hungkul jeung sanasar ada saturunan urang mah dibeunkeut jaba urang lungsuran kuat atau turunan jaba urang saagama atuh naha manusia teh sok pada nyaritakeun dina kagorengan paina maleureunna ulah nyaritakeun wae komo mah eta teh cek sebagian katerangan jalma mukmin mah ikhwatun artina dulur jalma mukmin lamun urang jeung dulur jeung dulur kade urang teh fa aslihu kudu silih bereskeun silih rereskeun bila mana aya kalapan silih hampura bila mana urang contona migawe doraka maksiat pada manusia urang silih lubarkeun hartina silih pangampura hampuraan urang mah tak gitu. Kadetuna al insanu ma'alul khoto wal nisyan urang masuk hilaf atau hilapan atau nanti dihilafkeun karena dihilafkeun kadang-kadang dina malam Jumat atau dina poe Jumat nyaeta di kampung Batu Susun nyaeta RW kalapan ini mah alhamdulillah Batu Susun tos dijadikeun dimekarkeun RW teh mohon ka RW ya seperti nyambung ieu mah di tempat memaksakan bahasa nanti rada tepat terus ka RW mah tapi RW nya tah atos dibagi gitu dimekarkeun jadi dua jadi RW 8 jeung RW 10 nya diurang teh RW 10 kalau diromok teh tak terangan ayeuna aya pangaosan dinten Jumat aya pangaosan di Masjid Jami di malam Jumat aya pangaosan nyaeta di Majelis Al-Mujadid teh terus terangan mah tapi nah teu kabitan cek sebagian katerangan sing sajalma anu mapain kana hiji jalan bakal digampilkeun ku Gusti Allah kana jalan surga jalma anu talabul ilmi mah eta kitu tapi kadang-kadang teu kabitan pada alama sadayana hoyong lebat ka hoyong debu ka surga hoyong hujan ibu abdi oge siga nama hoyong urang lebat ka surga tapi naha kana jalana surga henteu urang dipapai aya hoyong lebat ka surga tapi lamun urang lebat jalan atuh urang teh paur ka dieu teh nyaeta ka surga lain ka surga kana neraka apa tolakul ilmu teh wajib hukumna saur Nabi tolakul ilmi fardhun ala kulli muslimin wal muslimatin ari nyupri ilmu teh nyaeta kawajiban ka jalma anu mana jalma muslim mukminin mukminat muslimin muslimat hukum wajib bila mana eta kewajiban dilaksanakeun berarti menang ganjaran bila mana eta ditinggalkeun eta kewajiban pasti bakal menang siksa gitu tapi naha Allah anu langkung kuningan sabab Allah nyimpen kana hiji perkara dina mana teu kasadayana jalmi kade jalma bisi henteu aya perhatosan ku Gusti Allah lamun jalma henteu ibadah kade bisi Allah nah bendu ka eta hartina teu diperhatoskeun lamun jalma alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah urang sadaya para dosa-dosa ngajalankeun dan sebagian kewajiban nyaeta umat Islam nyaeta tolabul
syukur ke Allah. Alhamdulillah berarti ieu teh pitulung Gusti Allah. Kumaha lamun teu meunang pitulung Allah? Bujang-bujang kayak di akhirat di dunia ge lamun teu meunang pitulung Allah. Eta jalma anu teu meunang pitulung Allah mah jalma anu teu sah ibadah ngalaksanakeun keparana parentahan Gusti Allah. Kade cager mah alhamdulillah cager. Kuat mah alhamdulillah kuat. Susah mah urang aya nyampa ku Allah dibikeun. Tapi naha kana parentahan anak sok ngabalieur hartina teu daekeun kana taat ka Gusti Allah. Ta eta teh kacageran. Eta teh nyaeta kakuatan. Eta teh ngelangkungan hartana tapi tara ibadah eta jalma paur eta teh disebutkeun istidrak artina panyukur Gusti Allah. Kade gitu. Cuma bisa gitu urang alhamdulillah kade bisi urang teh ngadedikeun keluarga boga keluarga nyaeta bojo putra putri dulur matak naon urang teh yuk atuh urang ngajalankeun kewajiban masuk itu bu masuk diajak tanah masuk tara bu masuk tara hari itu malam kurang atau seorang ajak badai kersa badai teu kersa eta mah suatu kewajiban cupar tak artina bebas kewajiban teu ngajadikeun dosa ke urang kumaha ngigeunaana atawa kumajahna sabab teh sebagian katerangan bahwa Allah dina Al-Qur'an ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasan. Ud'u kudu aya orang teh ngajak. Ud'u ila sabili kana naon kana hijidah. Rabbika pangeran anjeun kudu ngajak kana jalan pangeran saha atuh nyata Gusti Allah. Jalmaan taat ka Allah taat ka Rasul nuturkeun kana sakumaha parendahanna ka dituna la'allakum turhamun bakal meunang kanyaan Gusti Allah. Mudah-mudahan urang sadaya ngajalankeun ieu kawajiban meunang kanyaan Allah lain mungkul dunya para akhirat meunang kanyaan Gusti hartina rahmat Gusti ulih nyaeta kana awal anu name mah himpunan nyaeta hiji hadis al-insanu mahalul khata wan nisyan sok hilap urang mah kadang lain hilap sok dihilapkeun atawa urang api-api hilap poho tapi teh poho sugan teh sanes waktu pangaosan poho abi teh gitu sok aya dami sok aya sok itu asal aduh abi teh hilap sudah teh lain malam Jumat sudah teh lain poe Jumat kene gitunya begitu. Tapi kemah di hadapan Allah di hadapan Mahkamah Agung nyata teu aya sapertos dalil seperti itu. Kemah mau berjalan. Nah sabab Allah teh nyata innallaha alimu bidzatis syudur. Allah mah meningat beujeung-beujeung kana jasadna anu aya dina manehna Allah mah meningat. Innallaha alimun khabir. Allah teh anu kuninga Allah teh anu waspada. Tapi kadang-kadang ku waspadana Allah urang mah teu sieun. Sieun teu. Lamun jalma sieun ku waspadana Allah pasti Allah pasti urang bakal izin ku Gusti Allah. Geuning Allah teh salamina ningal ku basorna Gusti Allah teh waspada Allah di waspada urang lebih kabina-bina ningal urang mah Allah jeung ningal urang beda. Allah mah teu aya hahalang di mana bae jeung rumah bujeu-bujeu anu caah dina bae Allah mah khabir waspada khabir atawa urang basir artina ningalina Allah mah teu aya hahalang. Aya urang mah kadang-kadang Bu abi ningal kadinya kaciri teh beda aya teu aya hahalang. Kahalangan ku bata mah teu kaciri moal ku satempat ieu sakuliah ieu tapi Allah mah teu aya hahalang gitu. Peda besar teh abi teh ningali teh peda caang basar ningali teh basar urang mah ningali teh ka urang teh kadang-kadang ku caangna aya hiji cahaya cing coba ieu pareman bakal katingali moal tah Allah mah teu aya hahalang gitu.
tapi naha Allah ninggal ka urang salawatna tapi urang kaya-kaya teu aya kaisi di belum kira-kira gila. Ayeuna contoh lamun ayeuna contohna ibu-ibu lamun di belum terus di belum kujang ditinggali terus kira-kira bakal isi moal entah ku Allah ku pada manusia di pelong urang terus kira-kira coba ya contohan biasa ada contoh ke pelong hiji jalan terus pelong bakal isi moal isin cacakan ku manusia isi nah hari ku Allah teu aya kaisi tah ayeuna mah jalmi-jalmi teh geus seueur jalmi anu teu aya kaisi kitu nya da geus dileungit ke kaerana bujang-bujang ayeuna lalaki awewe ge leungit kaerana asal ieu mah kumaha leungit terus kanu parantos 50-60 yuswana kapungkur mah di mana ayeuna tuan bari papa ayeuna mah moal poe kadang-kadang tuan teh di jalan bari papa teu aya kaera bujang-bujang lalaki awewe ge seperti kitu leungit tina masalah kaerana leungit dina masalah aturan agamana nganten mah agama tapi geus leungit kaisina leungit kaerana daerah mah bujang-bujang papa dan istri oke kadang-kadang gitu mohon bujang-bujang budak leutik anu gede gitu bujang-bujang budak gede kolot we anu teu kaera teu aya kaisi leungit kaisina cek sebagian keterangan lamun dalam imana pasti bakal aya nancik dina atina kaera tapi ayeuna kadang-kadang teu aya kaerana leungit tak dina aturan agama dina masalah kaisina tuan kapungkur mah tuan teh ibu tungkul lamun tuan teh mohon bari dihalangan kunaon ku panangan komo istri mah nepi karekep ayeuna mah istri teh lain mungkul sila lain ayeuna emok ayeuna mah basila ngadapa mah nangkara mah bari nang tuan ayeuna mah so laras eta teh kitu buaya aya Bu Iya ibu-ibu buaya aya baru sok ebutan itu teh kaya urang geus leungit akalna anu sabenerna geus leungit eta masalah urang ciri-ciri dina aturan kaislamanana dina tuang ayeuna mah bari papa pani tidak kapungkur mana izin seperti itu teh sok taras dan ibu-ibu anu kapungkur anu kolot ayeuna sampai dan budak ayeuna mah seperti itu ayeuna nya leungit nyaeta akal anu salaresna geus teu anu aya ka izin kaera kitu nya eta teh buktosnya mohon kitu ayeuna geus leungit sebutin sopan santun adab di papada manusia teh kadang-kadang urang masuk kadang-kadang geus leungit dina masalah urang hormatilah bujeng-bujeng jeung batur kadang-kadang jeung dulur teu aya sopan santun bujeng-bujeng ayeuna jeung dulur kadang-kadang jeung kolot teu aya sopan santun ayeuna teh sapan da teu aya karisin jeung ka sieun kadang-kadang jeung kolot oge kadang-kadang dia anggap sesama dina tingkah jeung laku jeung paripola pasti itu nya sieun teh sieun mana dari ibu tong salahkeun teuing ka budak kadang-kadang mun teh bener ngadidikna cenah atuh nyai ujang tok kitu ari ibuna bari papa kadang-kadang gitu mah ada teh kumaha urang teh contoh teh awon nya kade seperti itu tak ayeuna mah kitu pagawean teh nya dina tuang we simpuri kadang-kadang di keluarga Gusti setenya ieu mah ngobrol lah mah cinta ieu ada kepungkur teh tuang teh kieu tinggal budak-budak tombol batur
Nah hari budak kurang begitu dah diingat-ingat kapungkur dah bapak badan tegi itu Tuhan bahkan dicontohan kudu gitu nanti gitu kan tapi ayeuna geus dae eta teh nah haladan naon dicarek mah dicarek tapi kadang-kadang carekan naon dicarekan mah nyata dicarek mah dicarek tapi kadang-kadang kurang hasil tina masalah pergaulan kan kadang kieu ayeuna teh barudak baik ngaji kadang alit-alitan nah hari waktu sholat hari kadang-kadang lain waktu sholat ayah di masjid cekcok gitu ayeuna mah da kapungkur masuk ka masjid da ka masjid teh edek ibadah ari mah masjid disebut di tempat mulia kade bapak timbang terakhir nyata nafsu mutmainnah nyata dalil dina Al-Qur'an anu nembe ya ayuhan nafsul mutmainnah mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan fadkhuli fi ibadi wa dukhuli jannati anu kaopat nyata nafsu mutmainnah ari nafsu mutmainnah tempatna teh nyaeta tempat dina latifatus sirri sirri di mana cenah ari tempat latifatus sirri teh nyaeta luhureun susu anu kenca jadi saluhureun susu kenca kira-kira 2 gram anggana ta eta patempatan latifatus sirri bah cicina nafsu mutmainnah teh dirinya dina latifatus sirri luhureun susu kenca kira-kira 2 ramu anggana tina susu kapalik luhur gitu ya ari cahayana latifatus sirri latifatuna mutmainnah teh nyaeta cahayana mutmainnah eta bodas cahayana teh ayeuna teh katingal engke mah bakal hasil tina naon nafsu mutmainnah sabab nafsu mutmainnah mah ngabogaan baladna sabaraha nyaeta aya dina mana cenah anu genep teh salah sahiji tinu genep nomor kahiji nyaeta banget barakanana banget berehanana tah jalma anu kaaji karena nafsu mutmainnah tentu eta jalma bakal banget berehan tah kira-kira urang urang teh geus ngaji nafsu mutmainnah dina diri urang atawa teu acan dari baladna nafsu mutmainnah mah nomor kahiji banget berehan tah lamun jalma anu berehan tentu bakal kaciri wajahna marah mah kitu kaciri cahayana sok teh bakal jalma anu berehan bakal katingal mana jalma lain apal kana ilmu eta mah cenah apal kitu kina tinggal we urang ayeuna tinggal ku lengkahna tinggal ku geupatna tinggal ku ngalirna bakal kaciri eta manglukeun hiji ciri aya sifat-sifat anu aya ngacikeun diri urang teh aya ieu mah sifatna kieu padahal mah kaciri eta teh lain apal-apal teuing eta teh nyirikeun jalma kabogaan sifat anu sapertosna urang walhiman ada urang lawama ada urang nyaeta imarah atanapi urang nafsuna mutmainnah bakal katingal lain apalin ngan kade intaku pirosatil mukmin sieun ku pirasatna jalma mukmin sabab jalma mukmin tapi mukmin anu mana kudu sieun ku pirasatna jalma mukmin kudu sieun sabab eta jalma mukmin bakal dipasihan kuningan ku Gusti Allah. Ngan mukmin teh pana mukmin teh dibagi-bagi pangkatna beda-beda kayak mukminah mukminaon iman taklif mukmin aya iman ilmu mukmin deui
Iman kaditu nakian mukmin deui aya iman kaditu naon haknya mukmin deui aya iman hakikat eta mukmin. Tah urang teh kira-kira jalma titel mukmin ngan imana dina tingkatan anu mana? Kari iman taklid nyata anu tuturuti kana cariosan anu sener nyata omongan batur bari ninggalkeun kana galina teu bisa ninggalkeun eta dia naros kabi aya ari maneh ari eta tolong ilmu teh ilmu apal jeung dalina doa itu teu abi. Nah, hageun ngajalankeun abi mah urusan batur ayeuna contohna talabul ilmi abi ge kan sabire nengan ilmu da batur ge kitu ramena kitu tah kitu ngaranna ilmu naon iman taklid cek eta teh cek biaya nyata ka saudara apa biaya sareng biaya mah nya eta mah rai rakanya hari raka eta teh hari lanceun asa ngobrol hari ka eta ka raka teh kumaha teu gitu bahasana denya kirang sopan kadang-kadang atau kadi ade kata nabi nampai atau jenengan wae kumaha lamun biaya dibeukeun iya gitu atau biaya kata ayah di mana begitu asal gitu tadi gitu bagaimana tetakan adi dilanjut bisa ya hormat nanya padahal dina agama diatur tapi nah agama ngatur tapi orang lebar agama tapi nah teu dilaksanakeun da kapungkur mah aya kai cenah kitu ki lanceut atawa ki adi kapungkur mah kitu bahasana teh eta teh sopan cenah atawa akal sok kitu nya tapi nah dina aturan agama kalawan diatur tapi nah kurang teu dipraktekkeun kadang-kadang ari maneh aya geus di mana asa kitu tara eta teh kebiasaan atau kumaha nuturkeun urang adat atau kebiasaan atau umat tara kumaha apa nuturkeun anu matak nyalametkeun eta aturan agama udah begitu ini. Nah, gini hese urang mah anu sapopoe we urang gitu. Wih, pilih. Gitunya. Tah jalma anu kalebetkeun bawana nafsu mutmainnah mah banget kalintang pisan berean nana jeung papada manusia. Berean lamun jalma anu berehan bakal katingali gerak jeung geurikna dina lahiriahna bakal katingali kaciri nyaeta dina raraina beda jalma anu berehan jeung jalma anu berehan sok bakal katingal terus berehan itu berehan kan tingkat dina raraina bujang-bujang dina raraina sebagian dina raraina kiciupna ge beda anu berehan jeung nu berehan anu berehan jeung nu priet beda teu entung dina asosana dina bibirna we dina bibirna maka beda atuh jalma anu berehan jeung jalma priet mah bujang-bujang dina bibirna ngajalilakna ge bakal katingal jalma anu berehan jeung jalma anu teu bereh hartina anu ngabalirna ge ngajalilakna eta beda semua korengkakna merengkakna jalma anu berehan di jalma anu berehan lain ngumpulnya dan teh kitu tak itu ibu nusalarasana mah urang pengen ulah waka urang kan itu
urang-urang nyaritakeun we batur atau urang teh nyaritakeun we kaon batur atau nabi urang teh ningali ubal poe teh tinggal batur tinggal heula diri pribadi urang cek sebagian urang kudu sibuk ningali kana diri pribadi urang ulah ningali sibuk nyari batur teh jalma anu sae teh kitu bilih lengkah urang bilih urang nyaeta amal urang bilih mah urang nyaeta itikad jeung lisan jeung amal urang teh bilih lepat sapareksi diri pribadi urang tah wih kan me nyaeta balana nafsu mutmainnah nu bakal hiji mah banget berehanana kunaon dek berehanana ku ilmu berehan kunaon dek berehanana ku harta tah eta jalma banget pisannya eta berehan mana apargina sabab Rasul kalintang kelas jeung asihna sabab Rasul merupakan hiji contoh anu kalintang saena banget pisan berehan kajen anjeunna teu tuang daripada urang nyaeta tatanggana teu ayo urang lain kajen urang tuang wios tatangga ogela segitu berarti itu nyontoh Rasulullahnya itu Rasulullahnya ente kadang-kadang urang masuk kaya sifat non saur sepuh panas bara batur meuli urang anu teu raosna asal gitu tah kade ulah kitu kade urang teh bisi disebutkeun nyaeta tukang nyaeta naon ibu kata-kata teh bu osok dilarang antara Rasul mah ngagoreng eta anu digoreng teh nepi ka mana ka angseunna kanyeuna henteu daripada anu angseun teh kabagian ayo urang mah ngajageun tengah poe ngagoreng jengkol aduh dialah ka mana baladina teh nya cek ayeuna kaditu tah 50 meter ka angseunna cenah ieu ge seugit anu ngagoreng jengkol padahal mah anu jengkol mah nek da seugit namanya lain anu ngagoreng sanes tah kitu tah ieu teh urang teh Rasulullah mah sifatna kitu sifat berehan tah jalma mukmin mah jalma mukmin anu kaancikan nyaeta nafsuna mutmainnah pasti bakal berehan lain ukur ilmuna pasti harta oge moal ese silih tulungan gitu tahu nanti kira-kira osok itu tah nyosok cenah tuh gitunya dah alhamdulillah alhamdulillah dan singkurin sok nyebutan ibu sok nyebutan tarakeun deui tapi siga dulungan tapi kadang-kadang eta dulungan teu aya gitu kadang-kadang sini balikeun contoh sok aya nu ngaturkeun osok aya nu maot osok ibu-ibu ngelek ngelek naon ngelek nasuportos narantang atau basko atau jualan Indonesia kan itu artinya itu teh dibalikeun deui siga patukur mana kahadianana tuh kudu nama jalma anu keur kakeunaan eta teh kuduna sebenar-benar urang ikhlas karena Allah kira-kira mana urang siga ieu mah patukur-tukur keur mah eta teh keluarga teh kaayaan kitu urang teh kuduna mah sabenar-benar urang teh kitu sebutkeun hablum minanas kudu saksi ditulungan jeung papada manusia nyata kadituna dina katerangan bahwa Allah dina Al-Qur'an wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan pek mesti ditulungan dina kasayan jeung urang silih tulungan dina katakwaan tah ina teh urang teh keur ngajelakeun katakwaan terhadap Gusti sok silih tulungan tuh intinya secara singkat nu kadua nyaeta jalmi
anu kakenaan ada katibaan nafsu mutmainnah nyaeta bala nu kadua mana pasrah sumerah ka Gusti Allah. Hartina tawakal ka Gusti Allah. Tah kira-kira urang geus bener-bener pasrah ka Gusti Allah. Sakabeh jiwa raga urang sadaya lain unggul lahirna batina dipasrahkeun kana naon? Kana perkara anu diparentahkeun ku Gusti Allah. Dipasrahkeun kana sakur-sakur perkara anu dicaram ku Allah. Pasrahkeun ninggal anu dicaram hartina ninggalkeun kana perkara anu dicaram ku Gusti Allah. Pasrah sunnah. Gitu. Tah kira-kira we urang sadaya lamun paingan cek katerna lamun jalma nyaeta lamun nuturkeun atawa ngesicing ngancing nyaeta dina diri urang nafsu mutmainnah tentu kadituna pada heuli jannati hartina bakal dilebetkeun eta jalma anu kaancikan nafsu mutmainnah bakal dilebetkeun ka surgana Gusti. Naon artina? Sabab eta jalma nu berkah hiji berehan. Jalma berehan kadituna qaribun minallah, qaribun minanas, qaribun minal jannah. Jadi deukeut jeung Gusti Allah. Jalma an berehan mah kitu deukeut di pada manu bakal dipika resep dipikanya jalma an berehan dipika deudeuh. Jalma dekat jeung manusia, dekat jeung Allah, dekat jeung surgana Gusti. Ba'idu minar bakal tebih tina neraka. Ditebihkeun ku Gusti Allah jalma anu ngancik dina dirina nafsu mutmainnah. Ditebihkeun. Artinya ciri-ciri nu kadua sok pasrah sumerah ka Gusti Allah. Artina nyanggakeun abdi diri abdi, bujeng-bujeng diri abdi, getih abdi nyawa abdi lain anu abdi. Dijalankeun dina parentah Gusti nyanggakeun. Pasok kitu tahu. Padahal mah lainnya. Sana seperti itu. Guru aya. Bapak nama aya. Ya bagus pada Muslim 10. Gitu. Nya, kumaha sakitu kurang sadaya mudah-mudahan cek sebagian keterangan ibu tambah ilmu tambah amal, tambah ilmu tambah waro, tambah ilmu tambah juhud, tambah ilmu tambah pasrah sumerah ka Gusti Allah. Tak kurang seperti guru nama kitu. Mana urang bila mana rerejengan cek sebagian keterangan lamun urang sok rerejengan cari jeung jalmi anu ngagaduhan ilmu izdat bakal tambih-tambih naon nyaeta masalah ilmu. Lamun urang cari jeung jalmi ulama anu saroleh kadituna bakal tambah-tambah izdat tambah-tambah minal ilmi wal amali. Artina tambah ilmu jeung amal. Tah kembali urang sadaya kudu sering we aturan teh diriungan di jalma anu ngarti, diriungan jalma anu saroe, diriungan di jalma-jalma anu sae. Sabab urang diriunganna ge jeung jalma anu sae eta katepaan ku bahasa anu sanajan urang teu migawe kana eta kasae komo mah lamun dibarengan jeung migawena eta kasaya anu disebutkeun sae teh nyaeta wa huwa ma yata'allaqu bihil maghu bil ajili was sawabu bil ajili. Didujeun sae teh nyaeta perkara anu cumantel ngadatangkeun pamuji di alam dunya jeung bakal meunang pamuji ke di
akhirat. Tah kakarak begitu teh disebutkeun saya pilih mah urang sagedeungeun urang ayana anu teresep ngajarankeun kana ieu kawajiban. Tah kade urang teh bisi aya lengkah jeung paripola eta amal anu teu saluyu jeung anu disupri ku urang. Bilih ulah waka nyalahkeun batur tapi supri mah tingali diri urang bisi aya lengkah anu teu akur jeung aturan anu ditetapkeun ku junjungan alam yakni kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kadang-kadang urang mah bila mana urang puntennya lamun urang contona dicaritakeun ku batur teh kadang-kadang urang mah sok amal sok itunya. Osok itu osok urang osok amal tah hari amal datangna tina nafsu mana tuh tah nafsu imaroh atuh urang teh kembalilah kana diri urang bisi aya hijau bisi aya lisan bisi aya amal bisi aya karakter bisi aya pagawean anu teu akur jeung aturan bila mana teu akur jeung aturan buru-buru urang kudu diistighfar. Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an. Gitunya tawuran teh nyuhunkeun ka Gusti Allah nyaeta istighfar sabab sakur perkara bila mana orang kena dosa pasti ada jalana mana jalana nyaeta ku istighfar tadi turunya nu salajengna banyak teuingnya ya teh ieu teh karek dua nyata nomor katilu bae nomor katilu mah ngagungkeun kana ibadah ka Gusti Allah ngagungkeun setiap ngagungkeun pasti eta jalma ibadah samu jalma anu ibadah pasti ngagungkeun ka saha ka Gusti Allah nya eta ngagungkeun ka agung bungkosna Gusti Allah ngagungkeun teh ku jalan nyata ibadah mual biasa ibadah urang nyaeta lamun urang moal biasa ngagungkeun ka Gusti Allah lamun urang dibarengan ku ibadah sabab ibadah teh mangrupakeun ngagungkeun ka Gusti Allah. Cek sebagian ulama nyaeta sebagai ibadah teh wa huwa fi'lul mukalafi ala khilafi hawa nafsihi ta'zimal li rabbihi wa huwa ari ibadah eta fi'lun pada belah fi'lun pagawean saha mukalafi nyaeta jalma anu geus kataklif atawa kaperdih ku hukum syara. Bila mana geus kaperdih ku hukum syara wayahna teu menentu kudu ngalaksanakeun kana eta kewajiban sabab geus kaperdih ieu nya kadituna naon fi'lul mukalafi ala naon mukalafi fi'lul mukalafi ala khilafi hawa nafsi nyulayaan karena hawa nafsu na eta jalma tah bila mana jalma nyulayaan kana naon kana nafsu na pasti kadituna bakal biasa ngajalankeun ibadah anu geus kataklif ku hukum syara. Bila mana jalma anu ibadah kadituna takdiman hartina ngagungkeun ka saha Rabbihi ka pangeranana eta jadi ibadah teh ngagungkeun ka Gusti Allah. Tah jalma teh kitu. Tah bila mana jalma ka ancikan nafsu mutmainnah mah
pasti eta jalma ngabukeun ka Gusti Allah ku jalana ibadah. Nah cenah urang kudu ibadah lungsur we sadayana ge parantos terang lah. Parantos terang ayatna mana ayatna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tepati pati nyiptakeun atawa ngadamel jin jeung manusia angin kudu ibadah. Pak ieu teh dilebetkeun mun latifatul qalab sarta muraqabahna dairatul ma'budiyah nyaeta artina daerah tukang ibadah ka Gusti Allah. Kumaha urang rumasa jadi manusia wayahna teu meunang teu atuh urang teh kudu ibadah. Sabab diciptakeun urang ku Gusti Allah teh nyaeta kudu ibadah. Ari ibadah teh anu neme wa fi'lul mukallafi ala khilafi hawa nafsihi taqdiman li rabbihi. Mudah-mudahan urang sadaya anu ayeuna laksanakeun anu ayeuna ngajalankeun anu ayeuna dilebetkeun kana ibadah tur ibadahna anu dimakbul ku Allah taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rupina sakitu bae hatur rupina insyaallah mudah-mudahan urang sadaya panjenengan pada sehat barokah. Mudah-mudahan urang pati jeung malam Jumat anu bakal kasolat. Mudah-mudahan urang sadayana aya salamina aya dina jaringan apingan Allah taala, aya dina perlindungan Allah taala, aya dina rahmat jeung maghfiratul Allah taala dunya sareng akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rupina sakitu anu kabeh hatur kirang langkung ngahapunten kasadayana kali tutup ku akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.